Tos lami tanganjang ka dieu, tempat anu sok janten karesep ti leuletik nyaeta Bumi Aki. Jalma nyebutkeun imah ieu kasampak pikasieun ti luar, tapi kuring teu kapikir aya nu aneh. Nepi ka akhirna kuring asup ka gudang tukangan imah manggihan hiji buku nu 1 juta kutukan. Ieu di mana eta sadaya dimimitian. Barudak teu ngomong sembarangan di tempat kawas kitu. Urang teu apal naon anu bakal kajadian. Naudzubillah. Mungkin sih bener kejadian. Benar, mana sih Erdil? Si mana sih kalau gitu paling kali bohong. Eta banget. Baju, Dimas, nanti kan harap sama berapa? Di udah setan. Itu Pak, cibanya kita tadi ngeri wae. Naon ka urang? Baju, Dimas. Sini orang tuh sih tadi si Dimas pas lagi video apa sekarang bisa ke videonya videonya nanti kata kamar dominan dosa aku ngomong pas mana sih kalau tes dosa gitu Nya terus jadi ambal, tapi mana yang hukum? Geus jep libur wae nya duaan teh hayang ningali isi buku cerita dia atau henteu. Nah, so Jadi, liburan semester kamari, kuring anjang ka Imah Aki. Sanggeus sapoe di Imah Aki, Aki pamit ka kuring rek ka kebon teh anu aya di luar kota. Sareng bade mondok 3 bulan di ditu. Sanggeus Aki indit, teh sasaha di Imah Aki teh, ngan aya kuring hungkul. Kuring ngadangu siga aya sora anu ragrag di tukangan Imah Aki. Kuring ka tukangan Imah Aki. Kuring manggihan gudang anu teu dikunci. Akhirna kuring asup ka gudang. Sanggeus asup, kuring reuwas tinggal loba lomari anu ditutup. Ngan aya hiji lomari nu dibuka teh. Pas ditinggal si lomarina, aya kotak anu katinggalina teh antik pisan. Kusabab kuring penasaran, tungtungna kuring teh buka kotak eta. Kuring penasaran kana bukuna. Pas kuring maca bukuna, ujuk-ujuk aya nu narik kuring kana lomari. Kuring reuwas sareng bingung. Nah, bisa di dieu. Ternyata anu narik kuring teh nyaeta mantra anu teu kahaja dibaca dina buku. Di jerona teh aya sosok bodas anu keur ngisiran bukna. Nalika kuring ningali sosok eta kuring reuwas. Pas maca buku deui, ternyata sosok ieu teh nu aya dina buku. Ngaranna teh Beureum. biwir berem-berem jawer hayam panon coklat kopi susu Banyu jeung pe sok teraskeun cari tanamnya. da menit targang kitu beungeutna biasa we Geus jep-jep sanggeus kuring sadar. Bukunya tinggal di mana? emang aya naon sih ti buku ieu sakitu pentingna lah ayeuna mantra naon berem-berem Yang dibaca Banyu. Banyu. sih ka dia gerak. Nah, itu mah sorangan yang si Banyu kemana? Kubu kuring eta apa? Si Banyu ti sabere istirahat tak asup ka kelas. Ya, kuringnya tak apa. Pan terakhir mah jeung si Mila. Ai Mila ka mana? Tak apa, tak balik sih gak nama. Yang geus Tak atuh. buru-buru tadi ge. Yang geus atuh kuring ge dek balik paling si Banyu mah mabal ka warung. Aduh, kumahanya ngelakuin Banyu di buku. Ayo, kenaon. Ih, teteh ngarewas wae naha sih? Kunaon atuh Mila ambekan wae. Ting teteh keluar juk ngaganggu Mila wae. Eta naon nu aya di hadapan bantal? Lain naon teh? Meunang ti mana ieu buku? Di gudang teh dihaja. Aduh, Mila. Hai Mila. Cindy, Dimas. Si Banyu tadi ke sekolah, kemarin ke sekolah. Ngambil tadi ge, kalau pas sekolah berangan.
Kumacarana ngolotkeun banyut eta buku mil. Kuring kita apal, Dim? Macam Mila pernah asup pacarita eta. Nah Mila bisa keluar, ayo Banyu teh bisa. Kuring kita apal, Cindy, Dimas. Berem-berem datang ka dieu. Berem-berem datang ka dieu. Cindy, Dimas. Tong dibaca. Pas Mil, Jep. Orang tungguan Aki datang. Babaturan kuring teh. Nya, tungguan Aki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aki. Aki, bantuan babaturan kuring, Aki. Di mana buku eta? Ayah di gudang imah Aki. Ayo atuh urang ka gudang. Di mana Mila nyopot buku? Iya. Di lemari eta. Berem-berem datang ka dieu, berem-berem datang ka dieu. Mila lantaran nu asup ka buku eta teh babaturan Mila, jadi Mila oge kudu nyalamatkeun babaturan Mila. Mila kudu kumaha, Ki? Mila tuturkan Aki, sekar tungguan di dieu tong nepi ka kota pieu nutup serta acan Aki jeung Mila balik deui ka dieu. Mohon Ki. Mila jagaan buku ieu ulah nepikeun si beureum nyokot deui buku eta. Tapi Mila sieun, Aki. Tong sieun aya Aki. Datang oge maneh aki-aki botaneuh. Wah, mamang sadeuyeuh keur kuring. Di mana tilu budak eta? Balikeun deui ka dieu. Teu bisa, ieu geus jadi milik kuring. Lawan kuring. Kuring hayang balik. Sini geus Jap. Kita tadi gogorokan sakali ge teh nu ngadangu. Kuring sieun, Dimas. Kuring ge sieun. Tingali si Banyu teu udang-udang. Berem-berem datang ka dieu, berem-berem datang ka dieu. Berem, geus tong ngaganggu barudak eta deui. Ha, teu bisa. Asup deui ka dieu. Ah, panas. Kuring minta hampurannya Mila, Aki, mau sekali-kali deui kuring ngabanyakeun hal nu kitu. Banyak Ki. Aku tanya, Ki.